jago jawara ieu. Tadi parab euy. Ieu budak kana ngegame meureun gawe setehna. Aduh. Bapak, kita teh hidup mau gini terus. Nyawa kieu, nyawa gitu mah. Ujang, lihat bapak kamu. Ya kita tinggal ikan. Ujang, maksud mama teh lain gitu. Nanti kalau kamu udah berkeluarga, jangan seperti bapak kamu ngangguran. Pak, emang lo niat jangan gawe? Tubuh hese jang zaman ayeuna mah neam gawe teh sama teh si corona bangkar kabeh aduh. Mama, aku gak kuat ya hidup sama kamu. Mah, ulah kitu. Kitu-kitu gedak si bapak mah kieu. Mana teh ngomong teh separa bismillah heula salah kieu teh. Terus kudu kumaha? Keuangan dengan hayo we kurang. Jangan beli dahar oge, jangan beli beas. Kudu ngadeukeun ngajual ayam. Yang penting mah bisa dahar itu mah. Tah, bener pisan jang maneh. Kieu dirinya mah jang. Tapi lamun dijual terus mah eta hayam bakal beak. Terus mun eta hayam geus beak, urang rek ngajual naon cek makan? Jual we nu aya mah. Tuh TV, kulkas tuh di dapur. Si goblok, jadi gembel segala dijual. Duh, ieu kumaha carana urang neangan gawean. Gara-gara corona kabeh jadi bangkar keet teh. Saya mulai nama. Halo bos. Iya biasa. Iya non. Menuju review keuangan gitu. Oh ya. Menuju nganggur ki mah sesak kan. Kumaha? Baraha? Tuh alun-alun tinggi ya sih. Supaya aya kangge dapur ya pamajikan seueur. Kirim nomor rekeningan. Mun kewek abi dikirimkeun nomor rekeningan abi nya. Ya. Siap.
Mun. Mun atur nuhun bosnya, mun. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Lutfi geus sabulan lebih can mayar. Cobaan we telepon. Bos, coba we telepon heula. Oke, Bang, telepon. Teu diangkat. Terus kudu kumaha ya teh bos? Geus we teang bos aya mah ka imahna. Emang siapa limahna? Saya bos apa rumahnya? Ayo itu area apa limahna mah? Ayo. Ayo. Maksud saya di mana bang? Tunjuk. Saya itu jangan lupa truknya. Tinggal itu, saya. Duh kada Pak, tiluan bapak-bapak. Iman nagih hutang jika nagih. Aing kaburah. Jangan di. Yang isi ngeliatin bapak, ujakan bapaknya di keluar gitu nya. Ya bapak tadi turunnya. Ya, saya bilang Pak. Duh kada mah. Bapak-bapak tiluan. Mau apa santai Pak? Bu Bina Pak Lutfi, Iya, ada perlu apa? biasa lebat. Iya, sok silakan. Kayak kepergian naon Pak? Iya pada ke Pak Lutfi, beri nagih hutang tos sebulan can mayar. Sama tatilas naon? Sabaraha Pak? Teu ageng sih hutang nama cuma 15.000. Kurang 5 bos, 15.000. Mending teh wartos ka abi ih. Saya mah gak hutang teh. Mana Pak Lutfi nak? Ujang. Sini duduk. Duduk dulu. Aya nama. Ari sia ya ka mana?
Duka mah tadi nyarios nama daba dek keluar can. Terus kumaha ek dibayar moal mun moal itu tipik di bawahan. Cukot aja bos TV-nya. Udah ambil. Jangan atuh Pak, itu panas segitu-gitunya punya saya, aduh. Jangan. Jangan. Bujang, bantuan sama tuh dia. Udah. Jangan dibawa. Ada kan? Betere. Mana? Kita beri. Gara-gara si bapak aja jadi kill. Duh, gara-gara orang gitu keluarga jadi sasaran. Duh, hampur aja mah jadi marane jadi sasaran. Aku benci diriku. Jangan lupa like, komen, and subscribe.